sayang batagor aing kos euy ngeunah jiga nya. Cocok Brad, ide bagus eta euy. Oh anjir Melihat tuh. boga duit. Tenang Brad, ti Kosim, mungpeung Kosim keur hayang ya. Tapi didinya nu meulina pan ku duitna ti Kosim. So ya tumben anu boga duit. Aduh. Ladaan tong Teu kudu Kosim mah ngan minta dipisah we. bumbuna. Lain Brad, batakna. Naon si teh batana? Pan Kosim teh rek ngabangun Brad, jadi lumayan dikumpulkeun saeutik saeutik, lama-lama ge jadi bukit loba ke teh. Anjing anggar geus sasab deui si ieu. Terus gorna jang naon atuh si teh lamun batana dipisah mah si teh? Tah, lamun gorna mah Brad, cuang disewakeun. Kan lumayan cair tah. Ide briliannya Kosim mah. Udah berlian anjing. Rempag sih mah. Parah anjing. Nah, isi Kosim kieu-kieu teh anjir. Oh lah. Aing ini. Ya wae ya anjir ya. Kacamata kuda. Brad, barudak nu di Pak Haji Ahidin geuning kamari Brad lobaan. Ayeuna mah hareueuh Brad. Eta ditewak ku KPK gitu Brad. Naon teh ditewak KPK sagala di dinya. Manya budak mahasiswa ditewak KPK. Kumaha teh? Kapan KKN cenah Brad? Nying. Kuliah kerja nyata KKN si teh mahasiswa mah. Lain korupsi kolusi nepotisme. Saroceng aya wae ieu anjir. Ieu cek aing nya baheula. Maneh tong kabur wae sakola cek aing ge. Jadi pan teu nyaho anjir. Pagawean si ieu mah dina gerbang pan. Gerbang luar, lain gerbang jero. Udud jeung satpam si ieu mah. Saroceng aya wae anjing. Ningali barudak ayeuna kos anjir. Tawuran we pagaweanna teh. Gara begawe gitu anjir. Rek dikumahakeun anjir. Nasib bangsa ieu. Barudak ngorana pagawean tawuran. Ieu aing Bandungan teh. Oh maklum meureun Brad, barudak arasup alanyar ningan murid barunya nararakal. Padahal mun Kosim mah Brad barudak teh tawuranana teh nu syariah ningan Brad. Kadituna 4 sehat 5 sempurna. Anger anjing, anger si ieu geus ngacaprak ieu ampun teuing. Kos cing atuh kos anu rada asup akal geura anjing ngomong teh kumaha ieu teh. Tawuran syariah terus 4 sehat 5 sempurna. Dan nyambung kos. Kok maksudna kumaha sih? Ya Brad, pan aya tawuran nu syariah mah Brad halus. Memeh tawuran teh barudak teh ngadarwa heula Brad. Surat Al-Baqarah ningan. Al-Baqarah. Heueuh. Semua jadi setekehe tawuran oge. Pan panjang soal Al-Baqarah mah kaburu tarunuheun urang barudak. Pan justru eta ngarah kituna Brad kuduna mah. Tah tuh lamun anggarnya teu bisa dicegah. Nu tadi teh 4 sehat 5 sempurna. Kumaha eta? Oh, biasanya pabaledog-baledog batu tah. Heeh. Eta mah bubuahan Brad. Hakaneun namanya. Jadi barudak teh salah rehat. Gitu teh. Itu sebenarnya teh aingnya anu balat gitu. Atau si Kosim nu terlalu cerdas gitu. Pikir mah udah benar itu. Tapi lamun misalkan pan buah-buahan cenah tadi cek maneh. Eta kumaha lamun silih baledog kado anjeun atawa nangka da kana sirah lumayan anjeun. Anggar pun kitu mah Brad, eueuh di solusina euy. Oh lamun baheula ayeuna aya keneh we Brad nya. Hansip karja aman tah mulai barudak tawuran euy. Kumaha di hansip karja? Oh pan jagoan manehna mah baheula lagi ya Brad. Ukur manehna rek karyaw nya. Pesawatna meledak anjir teu paeh. Maknya kehead Aslina. Rahul bal. Sing moal mungkin Kosim sih teh. Pirak butuh modar anjir. Bener Brad pan. Hari teh pas manehna ka bandaranya pesawat teh geus mangkat. Jadi tinggalin. Nu nyambung koplok anjing. Ngobrol jeung si Kosim aing.
ngobrol jeung bibi aing ripuh sarua, ngobrol jeung si ieu komo. Aya wae ieu gelas-gelas kaca. Lain Brad, cek dirinya Kosim cocok malah jualan sate dengan Brad. Pan Kosim sifatnya penyayang dan perhatian. Naon hubunganna sih teh? Penyayang jeung perhatian nga tukang sate ai maneh. Brad, pan apa sorangan didinya ge tukang sate mah bororah ka jalma nya. Ka daging ogenan heuh. Da meureun bisi panaskeun dagingna. Cicing dina luhureun ruhak, pan dikipasan dengan eta teh ka daging Brad, bukan ka jalma. Teu kitu konsepna si teh utar. Ya, emang pan ameh gancang asak si teh lain padah karunyaeun. Anjing si ieu masalkeuna ampun ngobrol. Ya cek aing masih lain mah nya ya. Mending ke dagang kaos. Dagang kaos ieu diiderkeun. Nya, lamun aya kabenaran anu keur nyeri huntu, tawaran ku dinya kaos. Mirasa anjing dikebugan si ieu. Bangap meureun Kosim di kebugan mah. Ngahaja anjing. Ya. Anjing piraku ku aing mah baturan anjing era. Ega ini mah ke Kosim. Yang geus satu ari kurang cocok mah Brad, Kosim jualan sate arek ieu lah. Saran si bos aja trek dipake jualan es eta dengan batu Brad cenah. Arek payu teh payu ge cair cenah es batu mah. Tanya deh. Si bos cuplahem didenge. Aya wae ieu anjir ya. Sirah miis. Wah iya Kosim katipu Brad euy. Pasti. Katipu mah da pagawean sih yung. Naon? Wani-wani nah eta tukang helm ka Kosim gitu loh nipu. Pan Kosim teh Brad boga duit teh anjir sakitu-kituna maksakeun Kosim teh meuli helm. Nah hatu menang motor sih ya. Terus kudu kumaha kudu menang motor gitu mun meuli helm. Atunya heueuh Brad pan lamun meuli motor anyar ge sok menang helm. Teu kitu konsepna sia teh kosasi. Ya. Lamun kitu konsepna maneh meuli cengek menang bala-bala. Pan meuli bala-bala yang menang cengek. Kartos. Stop Brad. Kosim paham sampai situ Brad. Tapi ieu Kosim aya tanyakeun ka didinya Brad seban apanya. Pan ayeuna nya Kosim nempona berita ningan Brad. Cenah lamun taneuh nganggur 2 tahun disita pamarentah euy. Nya eta teh Brad. Heeh, meureun. Kumaha deh? Lain Kosim mah euy karunya ningan. Pan makam teh nganggur geus lila Brad, otomatis kan meureun disita kitu ku pamarentah. Eta mayitna rek ngararungsi ka mana coba Brad? Kai masia. Nya kai masih ieu. Pocong dari itu anjir ngarabring kayaknya. Siap-siap mata. Di imah kosongkeun eta. Nya bersihan, mana cicing sa kamar, sawarehna jang nu ngararungsi. Anjing. Ieu pertanyaan eueuh anu leuwih picuaeun ti ieu eueuh. Parah aing Kosim ampun teuing. Aya wae ya. Rok mini